Dog. Oh. Nyusul om jen si Aki ka dito. Aki salah ki emak. Oh, atas kali itu. Oh, tuh. Nyusul. 12 orang, Pak. Oh, 12 orang. Iya omnya tina imah rek rugu. Pengisiana 12 orang. Ini 12 orang. Kurang deh. Abangna kirang eta lah. Di dia. Dia sadayana. Sabaraha urang? 3 kepala keluarga. Iya berarti 5 orang suami istri anak 3. Anu hiji suami istri anak 2. Si emas suami istri anak 1 jadi 12 orang total. 12 orang. 3 kepala keluarga. Tanahna tanah saha? Tanah emak. Tanah emak. Ya sabaraha kamar kabeh? 3. Jadi sakamar pada sebenarnya cek jeung budak. Nya abi masuk bininya we di tengah imah sareng emak. Jadi mah yang dikumakeun itu yang dikumakeun. Yang dialusan. Oh di alusanana juga kumaha. Dosen we, Pak. Di alusanana juga kumaha. Gede. Segala mak mengukur kana diri geus rampe Allah ge hayang ningkat. Teu kumaha naik na emak. Nya pan hese. Emak mah kudu nama geus pake itu tuh tukang tong hayang ditingkat-tingkat sagala. Geus we ieu nu penting mah ulah bocornya. Terserah. Urang bongkar ieu supaya ulah kabocoran. Dapur di dapur jemblang aya hujan. Heeh, tah terus emak lamun ieu dibenerkeun pinahna ka mana heula. Jenukan. Jadi aya kosan teu? Aya ya kosan teh biasa seueur kosan mah. Seueur kosan. Berarti samun sabulan ngekos sabaraha di dieu? Ya di paling gope. Gope. Jadi mak ieu nya, emak ngekos heula ieu ke dibongkar. Amin. Heeh, dibere ku duit keur ngekosna ku amjen. Berarti 3 teh 1,5 juta. Oke, Ya. siap. Heeh. Ya. Ngelel, mak. Hitung duit na kudu ngelel amjen. Kentakanana. Ke mak ya. Jeung Iya, mayat Pang. kontrakan kayaknya. Kayak iya Pak Lurah pang ngabongkarkeun. Pak Lurah gotong royong bongkarkeun we. Gentengna ulah ieu. Ke urang ganti we ku ieu kurang kabaja. Ya tununnya. Heeh. Jeung sararehat sadayana. Amin. Ya. Berarti ke ngalih langsung dibongkar ya. Pak Kades watesan. Ieu. Lamun poe ayeuna dibongkar isukan dibenerkeun.